Mitra nu juga ada mungkin dongeng enteng pangbeberapa mana. Mang Jaya nu juga aca carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Gileksa ti karaos ayeuna nincak bagian ka-50 hiji para wargi ada 50 hiji episode we dongeng teh nya kasugil kaum dangu sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Atuh para mitra nuju ngadongengkeun tapi nyebatkeun waktos-waktos dina basa Sunda gitu. Pami kalangkang satangtung kirang langkung jam 2an gitu nya. Ayeuna waktu mengok can panon poe mengok ngulon para mitra. Ieu para mitra sadaya kadana tibaliknya jam 2 teh mengok kadana. Jam 2 teh mengok para mitra. Kalangkang satangtung jam 3 kitu nya para wargi. Nya rupina tibaliknya para wargi. Biasalah kirang langkung waktu saeta lah kitu nya. Waktu saeta gitu para mitra. Ulah nonton textbook deh. Nya kirang langkung lah gitu. Aya istilah seperti gitu aya panon poe mengok cenah. Mengok rupina kana tos ngawitan ieu nuju ka kulon gitu para wargi, nuju ka kulon. Atos tilu manceran terus ngageser deui mengok damina. Janten upami kitu namina jam 3 kirang langkung lah para mitra. Jam 3 nya kirang langkung. Maka Cipanon Indung karangan Gileksa dina bagian ka-50 hiji urang lajengkeun Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh carios nyambung Cipanon Indung karya Gileksa. Para mitra ayeuna nincak bagian ka-50 hiji. Mangga urang sami-sami bandungan bae para mitra. Kumaha terasna ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana. Wilujeng ngadangukeun ieu dongeng di studio Mang Jaya ngahaturkeun nyangakeun sarios nyambung judulna Cipanon Indung karya Gileksa dina bagian ka-50 hiji. Harita sok sanajan capek oge para mitra Suganda nyarita. Aya naon min, sok aya perlu mah. Da akang ge rumah saat teu mere waktu kami min pugu sibuk akang teh. Teu naon lah akang capek oge. Hatur nuhun Kang kieu geranya. Perkawis jalmi nu katabrak teh parantos damang sarta mulih deui ka bumina. Kamari ka dieu heula sakedap da ngahajak ku abdi dibantun ka dieu. Bilih akang palai uningan nanging akang mulihna wengi teuing. Salajengna engke pasosonten bade ka dieu. Margi dijangjian ku abdi. Kumaha tu upami angkat. Akang angkat mah janten panginten moal patepang deui. Ceuk Mimin nyaritana leuleuy. Oh, perkara nu katabrak teh nya syukur we ari geus cager mah atuh akang ge milu bunga. Tapi teu kudu dipapanyangkeun lah geus kitu mah. Nya geus we tunahakeun bae da teu tepung jeung akang mah nu penting mah eta jalma jag-jag deui sakumaha biasana tah kitu min. Tapi Kang abdi teh aya janji sareng manehna teh. Janji naon? Sugana reuwas panon melong ka Mimin. Abdi hayang nebus dosa ku jalan nulungan kanu butuh, nalangan kanu susah. Jalmi nu katabrak ku abdi teh sangsara Kang. Jalmi biasa nu nuju nanangan tunggara. Tah ku kituna abdi hayang nulung. Ku jalan masihan pada melan, manehna bade didamel babu di dieu. Kumaha kinten-kintena satuju? Oh, kitu. Terus naon hubunganana atuh jeung janji Mimin tadi? Ceuk Sugana tenang deui hatena, henteu reuwas siga tadi. Kieu Kang, manehna teh bade ka dieu teh pikeun ngayakinkeun naha disatujuan ku akang atanapi henteu. Oge manehna nuju wawartos heula ka tilas dununganna nu ti payun. Kitu saurna teh. Nya ayeuna kinten-kinten pukul 4 bade ka dieu tah kitu Kang. Kumaha tampi atanapi ulah margi abdi mah hawatos ka manehna teh Kang. Suganda ayeuna nu ngahuleng. Mikir-mikir pijawabeun anu tepat. Sanya nama manehna teh can butuh-butuh teuing ku babu sabab asa can merenah rumah tangga oge. Atuh saja bati kitu manehna hayang keneh dikawulaan ku pamajikan nu ayeuna. Ulah ditangkes ku babu sabab mun aya babu tangtu anu masak jeung nu nyeuseuh teh lain pamajikanana. Suganda hayang pisan dikawulaan sacara langsung ulah kawas keur ku buwati sagala rupa estu nganelekeun batur
sabab pamajikanana sibuk ku kagiatan luar. Teu kedah panjang emutan di makang lah upami tampi geura saurkeun, upami ulah ditampi geura saurkeun. Nah kumaha kinten-kintenna? Mimin teu sabar, panonna melong ka Suganda. Kieu geura nyaminya pikeun saheulaanan mah wayahna lah. Ulah waka ngagawekeun pembantu, sabab kaayaan urang can teteg engke mun geus boga imah sorangan kakaraneangan pembantu. Da eta kahiji. Atu kaduana akang teh keur loba pikiraneun. Jadi can bisa nimbang-nimbang secara pasti. Nah kudu kumaha alusna. Tapi pikeun ngababarikeun mikir mah geus we lah ulah wakaneangan pagawe. Mun hayang nebus dosa ku jalan nulung mah bere duit we keur modal manehna. Jeung deui ku ngabiayaan di rumah sakit geus cukup asana mah. Ayeuna Mimin nu ngahuleng. Manehna kaget ngadenge jawaban salakina. Lantaran jauh pisan jeung sangkaanana. Tapi Mimin teu panjang mikir sabab manehna nyaho salakina keur riweuh. Tangtu mun ditamahan ku masalah eta bakal tambah riweuh nu akhirna ngamek. Nya sabios pami kitu mah atuh abdi ngiringan. Nya kitu we lah ayeuna mah wayahna nya ulah leutik hatenya. Suganda ngaleos ka kamar mandi. Ari Mimin asup ka kamar nyadiakeun pakaian keur Suganda nu rek init deui. Teu kungsilina Suganda balik ti cai. Terus dangdan kalayan teu loba miceunan waktu. Sanggeus rengse dangdan mah Suganda init deui ngajugjug ka Cimahi. Mimin ngajanteng di lawang pipikiran kaweur hatena jadi deg-degan. Sugan teh moal kitu jawabanana. Kumaha tu ayeuna teh nya aing era ku Bisarmi bisi magarkeun ngalelece ka manehanana. Leuheung mun manehna nolak kumaha mun nyebut daek. Mangkani Kang Sugana teh teu satujueun. Pirak pikiraneun mah ye. Ceuk Mimin ngomong sorangan. Gek diuk dina kursi ditepas panon melong ka pakarangan ari pikiran kumalayang ka mana-mani inget ka Bisarmi. Heuleut sawatara waktu torojol aya semah duaan langsung muru Mimin nu keur diuk bari ngalamun. Di kajauhan mah semah teh teu katempo bakat ku anteng ngahuleng. Barang geus deukeut ka kara sadar Mimin ngajenghok reuwas ret ka Bisarmi. Geuning bibi ka dieu dupi ieu? Mimin ngareret ka Darta, siak beungeutna jadi beureum. Teuing era, teuing reuwas atawa amek, teu kajudi kunulian. Nganu jelas hate Mimin jadi ngalenyap jajantung ratug teu nyangka yek aya Darta kadinya. Ari Darta can sidikeun ka Mimin lantaran buukna geus di model-model. Jaba pakaian direka-reka halis di papaesan, bulu panon lain aslina. Katurug-turug Darta teh teu wani nalak-nalak ka pribuni bawaning ku ajrih. Panon baluar balieur ka mana bae teu pati nyidikeun atuh can diteges-teges mah can apal ka Mimin teh. Pangapunten Nen, bibi teh ngahaja ngadeuheus ka dieu sejak nyumponan amanat Nen teh. Ieu sakantenan ngabantuan pun anak. Ceuk Bisarmi bari nunjuk ka Darta lantaran Mimin ngahuleng bae. Kek bibi, saha ieu teh? Mimin nanya bari mureleng ka Darta. Sumuhun pun anak wastana Darta. Ceuk Bisarmi ngakukeun anakna. Tapi Mimin teu percayaeun sabab manehna nyaho saha ari Darta jeung saha ari indung bapana Darta. Tuang putra, teu percanten da ieu mah supir opleteanya. Nu kungsi mitenah ka urut pamajikanana. Nu akhirna urut pamajikanana teu dipikaceuceup ku urut babaturanana jeung dununganana. Akibat pitenah ieu jalma, Darta, teu beungeut kuring ye. Nah anjeun teh pikun atawa api-api teu wawuh jeung kuring. Mimin ujug-ujug nyarita kitu. Ari sabab manehna inget deui kana kajadian saminggu anu geus kaliwat. Basa ulin ka restoran teh manehna pada ngantep ku urut babaturanana. Disangka ku Mimin mah Darta geus ngagogoreng ka Mimin hareupeun pelayan restoran. Ari Darta harita meni ngajenghok bakat ku reuwas. Kawas nu ngadenge sora gelap saleser sajongjongan mah mencerong ka Mimin. Bari ngajengjen jiga arca panon bolotot sungut calangap teu soraan. Lila-lila ngarahuh narik napas jero pok nyarita. Ieu teh Mimin. Ngomong naon bieu teh gagabah teuing? Kuring Mimin urut pamajikan anjeun. Kuring teh suka didadagangkeun ku anjeun bari dipetenah sangeunahna. Geus papisah mah teh kudu milu campur kana urusan kuring barin oge. Hare-hare hirup atuh naha.
Tapi nah anjeun jahat ka bina-bina teuing. Dasar lalaki gejul. Mimin para mitra beuki ngaco ngomongna. Estu teu dipikir heula sabab dina uteukna ngolebat hiji kajadian keur nabrak Bisarmi. Pangna aya kajadian kitu teh apan keur maluruh Darta teh. Ai. Nah, kalah kata maparna sia. Naon maksudna omongan sia teh Mimin? Mitenah naon maneh teh? Daing mah teu rumasa barina oge. Ngadagangkeun naon aing ka maneh? Iraha jeung milampah kitu. Sing apik ngomong teh sia ulah janji heuai bising dicabok sia ku aing. Darta nafsu. Dam taleungeun geus meber-meber hayang nyabok pipi Mimin, Bisarmi ngahuleng. Teu ngarti kana maksud anu duaan atuh keur unur-unuran bari ngeleper. Darta, ulah api-api sia da aing nyalain budak leutik sia. Sia geus ngagogoreng ka aing hareupeun pagawe restoran. Akibatna sagabeh babaturan aing jadi ceuceub ka aing. Teu nanya-nanya acan. Kaduana maneh geus ngadagangkeun ka gorengan aing. Tapi ka kieu balukarna, rumah santeu sia. Mimin kekerot nahan amarah. Jung nangtung bari nulak cangkeng panonu molotot merong ka Darta. Ai sugan gelo ari si Miminya. Ngomong teh ka mana wae sia. Sia nu gelo tukang mitenah jeung ngagogoreng salaki. Teu nyahona mah sia nu nyelowedor ka lalaki sejen hianat ka salaki. Bangsat sia. Darta malika gigir crot ngiduh. Mun kongang mah hayang kana beungeut Mimin. Mimin beuki nafsu tapi teu ngomong deui kalah renghap ranjug bari kekerot panon bolotot. "Ma, ieu nu nabrak ka mah teh?" Darta nanya ka Bisarmi. "Nya, Ujang," jawab Bisarmi satarabasna. Da memang nya atuh beuki nafsu we Darta teh. Srog maju salengkah haok nyarekan. "Teu kapalang sia Mimin, sombong sia, adigung, takabur, hianat, culas jeung seureudeg teu gablek kira-kira. Kakara kablegeh dan sakitu sia geus ngahina jeung lalabora ka batur. Naon maksudna sia make nabrak indung aing ha? Hayang puas ka aing sia? Dasar awewe balat setan deuleu." Na kunaon sia Darta? Ka mana wae ngabacot teh sia? Mun hayang jiga aing turutan deuleu, lain ngan ukur ngagogoreng batur. Aing mah geus beunghar sia boga gedong, boga sedan. Ari sia mana? Tiba heula anger we kitu patut. Nyaho modalna aing mah. Bisi aing amak leuwih ti kieu jor sia geura mantog, tong dilalian di dieu. Aing teh sudi boga imah katincak ku pantar sia. Ceuk Mimin bari nunyuka na irung Darta. Meninggal lengak Darta sieunkeun aku curug Mimin nu ngacir-aciran. Hate panas amarah ngagedur minuhan dada. Teu kuat ngadenge hinaan ti Mimin lat poho kalayang dampaleungeun nyamer pipi Mimin. Hiu plak-plak 2 kali tarik pisan. Koceak Mimin ngajerit bakat ku nyeri jeung reuwas. "Aduh, tulung aya bangsa, tulung!" Mimin jejeritan bari ngarumpuyuk. Pipina asa panas meninya nyautan. Nempok itu Bisarmi menibun celik, panon melong ka Darta bari jeung heran. "Ujang, ieu teh naon hartina jeung saha atuh enen teh?" Darta teu ngajawab. Kalah ngahegak ciga nu cape beungeut pihas huntu kekerot. Perasaan teu pararuguh. Ari Mimin tuluy sosongkolan bakat ku nyeri pipi jadi bareuh saharita. Sabab panyabok Darta lain lalabora, koceak Mimin jejeritan menta tulung. Para mitra bari nyebut bangsat-bangsatan, sora tarik mata katorekan, ngadenge kitu reuwas Darta, sok sieun aya nu datang kadinya bali cek malik pok nyerita ka Bisarmi. "Mak, lumpat mak cilaka mak." Pokna teh para mitra. Berebet lumpat pangheulana teu nolih kana naon-naon Bisarmi colohok bengong. Teu ngarti kana maksudna Darta, sedengkeun Mimin ngabangingik ceurik nyeri pipi jeung nyeri hate. Barang ngadengen lumpat Mimin ngorejat beretak mudag ka Darta bari nyejeritan nyebut bangsa. Para mitra kaum dangu, harita para wargi sadaya, Darta beuki reuwas lumpatna ti babaranting. Balecet mapai jalan ku Mimin tuluy diudag-udag bari nyebut bangsat. Torojo 2 lalaki ti lebak megat Darta, puguh Darta reuwas. Bali cek malik cileng aya nu luncat ti kios rokok. Seak cebet nampilingan ka Darta. Darta teu mikeun ari kitu-kitu teuing mamanehna kapaksa ngalawan anu akhirna mah ger tarung ragot naker. Bukbek silih tonyok silih jejek rob jalma-jalma kadinya ngarepuk Darta. Nu disangka bener-bener ngabangsat. Tungtungna Darta teu walah kaya pada nampiling jeung pada najong. Rumpuyuk Darta rubuh,
Beungeut gareuneuh baju saroe, sakujur awak nyereri, tapak neungeulan. Darta ampun-ampunan akhirna nu ngaroyok teh eureun. Bawa ka bos polisi, geus cukup ngawara sakitu mah, ceuk hiji nu jangkung badag. Nu sejen kawas nu sieun ku eta mah gep-gep dua lalaki nyekel pigeulang Darta. Tuluy digusur dibawa ka beulah landeuh, nu maksudna marek dipasrahkeun ka polisi. Kocapkeun Mimin harita teh ngarasa puas sabab nempo Darta geus ngarumpuyuk sarta dibarawa ku dua lalaki. Mimin ngusap pipi leos balik ka imahna teu nyahoeun aya hiji lalaki nuturkeun ka manehanana. Barang tepi kalawang pakarangan eta lalaki pok nanya, "Punten Bu, abdi bade tumaros. Nah leres nu nembe teh bangsat?" "Leres Kang, bade ngabadog harta bana abdi ngan untung abdi kaburu ngaberik. Tapi rugi ieu pipi dicabok sababaraha kali." Mimin nemongkeun pipina. Nu memang geuneuk tapak ramo eta lalaki gogodeg pok nanya deui bangun panasaran. "Dupi tuang raka kamana Bu?" Nuju ngantor. Nuju ka Cimahi. Piraku teu uninga, keke ari akang di mana calik?" Mimin malik nanya. "Itu di Lebak icaran rokok. Permios satu hari kitu mah." Teu ngadaguan jawaban leos eta lalaki ini ku Mimin dipelong. Tapi teu lila kituna teh Mimin geuwat nyampeurkeun ka Bisarmi. Nu harita ngahuleng bakat ku kasir mah. "Bisarmi, naon sababna make wabu jeung si Darta? Kumaha mimitina ieu teh? Kuring jadi rugi pipi dicabok nepi ka nyeri. Ampun Nen, bibi mah teu nyangki bade kieu. Nah naon margina bet tiasa kieu bibi mah teu ngartos." Bisarmi kalah kamalik nanya. "Bibi eta teh urut salaki kuring, tangtu manehna amek. Sabagung si pasea jeung kuring nepi ka papisahna. Kuring ceceb sabab manehna ngagogoreng ka kuring. Hareupeun urut babaturan kuring, jeung hianat kawas nu hayang puas ka kuring. Taina kuring nanya, naon sababna bawu jeung si Darta? Ulah ngabohong bibi, sabab kuring nyaho kana jujutan si Darta, nyaho ka nini akina." Mimin keheuleun ka Bisarmi, nu ngaku-ngaku indungna Darta. "Kieu atuh nu salaresna mah Nen," dadak-dak Bisarmi nyaritakeun lalakonna. Dimimiti patepung jeung Darta nepi ka danget harita. "Oh, jadi Bisarmi teh galanangannya, tukang jajaluk. Mu nyaho kitu mah moal ditulungan, jor teuing kitu geure init. Panyana teh jelema bener, mu nyaho balad si Darta mah diantep isina ka jor sekalian." Ceuk Mimin bari mureleng ka Bisarmi. Nu harita calangap bakat kureuwas hate sedih dihina ku Mimin. "Nen, ulah nyarios kitu da bibi mah sanes tukang jajaluk. Gejah henteu jahat sareng teu gelo, bibi mah waras Nen." Bisarmi ngumara Cipanon, hatena sedih asa disasaak. "Meungeus, aing mah kaduhung nulungan nu kitu patut. Sarua jeung nulungan anjing kadempet. Sanggeus bebas ngegel ka aing, ya buktina pipi aing bareuh jeung beuneuh. Halik nyingkah sia, bising dilaporkeun ka polisi ku aing." Mimin ngusir ka Bisarmi. Atuh para mitra jengkat ka imah jengket teh brug panto ditutupkeun. Bisarmi ngajanteng di luar panon rambisak hate ngarakacak. Sajongjongan masimpe Bisarmi jiga nu katenung sukuna asa berat rek ngalengkah teh. Sirah leuyeur bumi alam asa tibalik sedih jeung nalangsa hirup teh asa teu aya harga. Gustina kabina-bina teuing geuning kieu jadina. Karunya teuing jang Darta nepi ka kitu nasib teh. Wayahna ujang sing sabar. Emak ngarti ayeuna mah Nen Mimin teh tilas pamajikan ujang. Ceuk Bisarmi ngomong sorangan. Red kana gordeng tepas leos init lelaunan ninggalkeun imah Mimin bari sasampoyongan. Wanci magrib asa jempling pisan karasana ku Mimin. Lantaran di imah teu aya batur salaki can datang. Katambah hatena keur kaweur atuh ngadenge nu ngeretek saeutik ge curingha. Harita Mimin ngahep-hep di kamar bari ngararasakeun pipina nu karasa panas jeung seueul nyanyaut. Beuki lila beuki nyeri sarta asa nyaksrah kana beuheung sesekelan geus ngajendol. Nah terus kamana ri Kang Sugana wayah kieu can mulang keneh? Sigana mah teu inget ka pamajikan. Mun aya nu ngaroga hala teh mah moal aya nu nulungan. Teuing-teuingan we si Darta wani nyabok ka aing. Keun sia mun salaki aing geus datang rek dibejakeun sia ku aing. Ceuk Mimin bari ngusapan pipi nu beuki bareuh bae. Mimin kucap kiceup neuteep lalangit lamunan kumalayang kamana mendi sarta ingetan balik deui ka alam katukang.
breh kacipta dina mangsa babarengan jeung Darta, kahirupan anu pinuh ku kasedih jeung katunggaraan. Mimin ngarahuh narik napas panjang, hatena panas keheul ka Darta. Barang keur ngalamun kitu kadenge sora sedan asup ka pakarangan. Mimin harita curinghak, tuluy ngorejat hudang buru-buru ka tepas, brai mukakeun panto geus teu sabar hayang geura bebeja ka Suganda, yen manehna meunang kacilakaan aya nu nyabok ku jalma nu teu aya ras-rasan. Para mitra anu mulia, reg sedan eureun deukeut teras. Cerut Suganda turun bari ngajingjing tas, Mimin ngabageakeun bari nyekelan pipina. Ngomongna teu pati bentes, Suganda ge heraneun manehna melong ka Mimin. Kunaon Min? Jiga nu hareeng kitu? Cilaka Kang aya bangsat nu ngarogahala ka abdi. Ieu pipi aya nu nyabok dugi ka bareuh. Sedih abdi teh Kang meuni lelenyapan hate, sok sieun maranehanana datang deui. Na anak gebeg teh Suganda ngarenjag reuwas. Melang bisinya aya bangsat anu kumawani asup ka imah. Sarta maling barang-barang nu berharga, Suganda gancang ka jero imah dituturkeun ku Mimin. Gek diuk dina korsi, Suganda rarat-reret nempuan eusi imah, tapi teu aya nu coceng. Naon nu leungit teh Min, jeung wayah kumaha bangsatna? Kieu saleresna mah Kang. Derak-dak Mimin nyaritakeun kajadian tadi. Dibejakeun sakumaha nu geus kaalaman kumanehanana. Suganda meningah ulang huntu kekerot nahan amarah, panon beureum tananing semu keheul. Kurang ajar si Darta teh nya. Na pantar kumaha manusana atuh? Mun kanyahoan mah dibajeg sakalian. Asa kabida-bida teuing. Suganda keheul panon melong ka pipi Mimin anu bareuh. Pamitia sama ontro ka bumina lah warah ku akang sakalian. Ngan ayeuna mah moal aya margi tadi teh pada newah ku batur. Rupina mah distorkeun kana wajib Kang. Cek Mimin ngahatean mapanas hate salakina. Keun, ayeuna keneh rek diteangan. Rek dipenta tanggung jawabna. Dagoan Min, akang rek ini teula. Suganda teu nolih kana kacape. Tuluy nangtung sarta kaluar deui. Mimin reuwas manehna nuturkeun setengah lumpat. Teu wani ngadaguan sorangan di imah. Kang, abdi ngiring di bumi mah sieun. Ulah Min, bisi aya naon-naon ka imah. Tapi abdi keung upami akang angkat bilih abdi mah kedah ngiring. Upami teu kae ngiring mah langkung sae ulah angkat bae abdi mah keung Kang. Mimin muntangan leungeun salakina. Beungeutna katarapias nyaan sieuna teh. Ayo atuh urang deangan sakalian. Tapi kunci heula pantona. Mangga Kang nuhun ari kae ngiring mah. Sabada ngoncian panto Mimin jeung Suganda arasup kana sedan. Dius indit ngajugjug ka kantor polisi nu pangdekeutna. Barang geus tepi Suganda nanyakeun anu keur piket. Kabeneran nyahoeun perkara Darta. Sabab tadi teh memang dibawa ka kantor eta ngan hanya kal Suganda jeung Mimin teu bisa tepung lantaran Darta geus dibebaskeun deui da puguh teu aya bukti yen tas ngabangsat. Nu puguh mah Darta ripuh tapak neungeulan ku jalma loba. Geus dibebaskeun Min. Eueuh si Darta teh, cek Suganda ka Mimin anu harita olohok bari diuk dina jok mobil. Kumaha tu ayeuna Kang ngabade disusul ka imahna? Mimin panasaran, manehna hayang nempo tindakan salakina mun tepung jeung Darta. Di mana imahna atuh? Teu jauh ti dieu. Duka abdi ge teu terang nanging saena mah urang susul ka tempat anu kapungkur, menawi aya keneh di dinya. Ka Cicaheum? Muhun ka dinya engke urang naroskeun di dinya. Yo atuh, Suganda asup deui kana sedan. Kerung mesina dihirupan biur init ngajugjug ka Cicaheum. Rek nyusul Darta sugan kapangi. Tekung silila geus tepi kanu dijugjug ka sampak teh imah Darta narutup jeung ti iseun. Lampu henteu hurung atuh keur jerempling teh poek deui. Mimin jeung Suganda ngahuleng bingung ku pilampaheun. Rek nanyakeun teu aya jalma di dinya geus jempling teu aya nu ngulampreng. Padahal macan peuting-peuting teuing kakaraliwat isa saeutik. Kumaha mun geus kieu Min yeuh ti iseun geuning yeuh? Na geus di dieu si Darta teh kitu, cek Suganda bari neuteup ka Mimin. Upami tos kantenan kieu mah wangsul atuh Kang. Nyatang tuh kudu balik sabab akang capek jeung lapar yeuh. Yu urang balik we ayeuna mah. Teu panjang mikir para mitra, biur deui indit. Ngajugjug ka imahna sajeroning di perjalanan teu aya nu nyarita. Masing-masing umar sawangan sewang-sewangan, Mimin meuni gregeteun hayang newak deui Darta.
Barang tepi kalawang pakarangan teu kanyahoan aya nu ngolepat ka hareupeunana beletrak bray kaca mobil nu hareup ancur menibubu. Truk aya batu sagede peureub ningang panyarane anjok. Untung teu keuna ka Mimin anu keur ngadayagdag kabeg sugana ngarenyag bakat kureuwas. Ari Mimin cengkat bari calangap panon melong kana kaca nu geus ancur nepi ka bubuk. Mobil ngadak-ngadak eureun sugana ngahulang. Aya naon, Kang? Kaca peupeus meni bubuk. Wah, cilaka Min. Anu maledog kana kaca teh batuna ye. Sugana nunyuk kana batu nu ngagoler gigireun Mimin. Ku Mimin direret breh teh katempo kalayan jelas batu teh dibungkus ku kertas bodas. Panasaran kop dicokot kertasna dibuka barang geus sidik aya tulisan. Surat, Kang? Cek Mimin reuwas. Song mikeun bungkus batu. Kasalakina sugana reuwas eta surat dicokot leungeun ngaleper bakat ku sieun. Ulah bakal dibaca di dieu bahaya, bisi nu gelo ngabongohan deui. Yuk ayeuna mah ka imah heula. Cek suganda bari gerung-gerung ngahirupan mesin mobil, geleser maju langsung asup ka garasi. Tekung silila suganda jeung Mimin geus araya di jero bari jeung hatena deg-degan. Jajantung ratug tutunggulan palaur bisi aya bangsat nu ngaruksak kana imahna. Gek duanana dariuk di tengah imah lampu dihurungkeun. Geuraos, Kang, surat ti saha teh? Mimin geus teu sabar. Kelanan urang tidenan heula, surat naon atuh ieu teh? Suganda ngilikan surat kalayan jelas, tetela bener ditujukeun ka manehanana jeung ka Mimin. Tuluy eusina dibaca. Mimin, montong adigung-adiguna sia. Sabab manusia taya nu punjul. Pek sia sing bentet senang-senang heula. Bari ngadaguan malakal maut nu baris mapagkeun sia. Isuk pageto aing datang rek ngayakeun balitungan. Huleng suganda ngahuleng. Manehna reuwas jeung bingung narima ancaman kitu lantaran teu nyaho kanu ngancamna. Teu apal kanu ngirim suratna. Sabab surat tengan sakitu-kituna teu aya tulisan anu ngirimna beungeut suganda pias jajantungna ratug. Serat naon teh, Kang? Nampak mun reuwas? Mimin nanya bari melong di barung ku jajantung anu ratug tutunggulan. Loba kapaur. Baca surat isaha ieu nya. Apalah teu henteu kana tulisanana. Sugana mikeun surat ka Mimin gap di tampanan tuluy di ilo. Barang geus cacap ngilona Mimin meni molotot bakat kureuwas jeung sieun. Manehna teu apal saha nu ngancam kitu teh. Cilaka, Kang, urang diancam kudu kumaha ayeuna nya? Bener, Min. Urang diancam ku eta manusia. Bahaya ye. Jep sarerea jerempe duanana ngarasa bingung teu nyaho kana naon-naon nu kudu dipilampah. Mimin pias beungeutna sieun bisi aya nu ngabongohan. Sugana ge kacida hariwangna bisi Mimin aya nu ngiwat. Atawa aya nu ngabinasa sabuat manehna eueuh di imah. Lila-lila pok nanya ka Mimin. Min, saha kira-kira nu ngirim surat ye? Aduh mah teu wantun nangtoskeun saha-sahana, Kang. Tapi ari curiga mah aya, margi tadi tas aya kaributan. Tangtos moal sasaha deui Iwati Sidarta. Nangan manehna bungkul nu dicuriga ku Mimin. Na teu aya deuni sejen. Sabab jelema teh lain hiji apaan, sugana hayang sidik. Teu ayangan manehna we nu kabilang jahat jeung telenges. Tapi luka teuing ari lares henteu mah, Kang. Urang kudu lapor ke polisi mun henteu bakal cilaka ye. Abdi mah satuju tapi iraha laporna. Mimin hariwangeun lantaran sieun aya nu maledog deui mun kaluar ayeuna mah. Ayeuna geus peutingkeun bae isukan akang rek laporan. Mangga tuh abdi mah ngiringan we, Kang. Beledag sadanu ngajejek panto kebak Mimin jeung sugana ngarenyag. Duanana ngareret katepas bari jajantungna ratug. Sajongjongan mah teu aya nu usik-usik acan ngajengjen jiga arca. Lila-lila suganda sadar yen di luar aya musuh, gancang manehna asup ka kamar, dituturkeun ku Mimin. Sanggeus aya di kamar kop kana baju hideung malah calana ge milih nu hideung, geus kitu gap kana senter. Bade ka mana, Kang? Mimin heran ngeun hatena ngarasa keung. Di luar aya musuh, akang kudu ngintip ka manehna, sangkan kanyahoan. Saha nu kumaha waningeun kalakuan kitu? Pek we cicing di dieu. Kade ulah kaluar bisa anu maledog. Cek suganda tuluy kaluar ti kamar bari ngajingjing gegendir tina ruyung kawu. Para mitra kaum dangu, kocapkeun harita teh para mitra suganda kaluar.
Kolotrak muka panto dapur pas lampu dipipir di pareman. Katayap sugana kapipir imah rek ngintip nu aya di hareup. Utamana sisi pager belah kenca nu balaku pager hirup jeung loba tatangkalan. Reg sugana eureun dinu buni ngawaskeun ka sabudeureun eta tempat. Tapi ditungguan salila-lila teu aya naon-naon jigana bae musuhna kabur. Jadol ka mana mangkelukna ye? Kabur kitu? Ceuk suganda dina hatena tuluy ngetayep muru kagigireun garasi. Regeureun sakedeung panon ranci geus nitenan kaayaan di dinya, tapi tetep teu aya nu katempo. Sarta jempling taya jalma lian. Sigana bae musuh suganda geus kabur, sieuneun kaperego ku nu boga imah. Heran. Nah di mana nyumputna setan teh? Ram jadol sia ngahina ka aing. Hari tadi panto mana nu baledog ya? Cek suganda ngomong sorangan. Bari ruwet ka unggal tempat barang ret kana teras breh aya batu segede peureub. Ngagoler deukeut pot kembang, eta batu teh teu beda jeung nu ti heula, dibungkus ku kertas bodas. Tetela sarua jeung nu tadi tangtu nu maledogna teh. Sarua ieu. Eta keneh meureun untung teu kana kaca. Mun kadinya ancur ta kaca teh. Ceuk suganda bari ngeteyep ngadeuketan eta batu. Kopi cokot batuna diilikan sakedeung, teu aya naon-naon tuluy kertas nu dipake mungkusna dibeberkeun. Barang breh tetela surat deui bae. Surat deui bae naon eusina nya? Suganda melong kana eta surat, tapi can wani maca. Bisi aya nu maledog deui. Kamanehanana gancang asup ka imah, sanggeus aya di imah, bebeja ka Mimin. Yen aya deui surat, torojol Mimin kaluar ti kamar. Beungeut sepa para mitra, paroman jiga nu sieun pisan. Surat naon deui, Kang? Kumaha unina? Mimin panasaran gek diuk. Sok bandungan urang baca, jawab suganda bari terus meberkeun surat tuluy dibaca digerendengkeun anu unina kieu. Mimin, peureusna omongan sia ka aing bakal karasa deui ku sia dina hiji mangsa. Kumaha peureusna hate, nyerina ditampilingan ku jalma loba bakal karasa deui ku sia dina hiji mangsa. Dagoan mangsana nu baris datang, tungguan waktu nu baris cunuk. Sia kudu ngarasakeun sakabeh ka nyeri aing. Sakitu eusina surat teu aya deui katerangan nu sejen. Ngaran nu ngirimna teu aya komo alamat namah teu pisan. Atuh sajongjongan mah Mimin jeung suganda ngaharuleng jiga nu keuna ku tenung. Panon molohok kana surat ari pikiran kumalayang ka mana meni. Lila-lila suganda sadar pok nyarita bari nunda surat dina meja. Ti saha kira-kirana ieu Min? Bisa neguh atawa henteu? Surat ancaman nu ngabahayakeun sabab sawaktu-waktu bakal aya kajadian. Mimin teu meunang samarangan init-initan, bisa anu ngarogahala di perjalanan. Ceuk suganda hariwangeun pisan. Muhun abdi teu kenging ka mana-mana kedah cicing di bumi. Tapi cicing teu aman, Kang, sabab upami akang nuju teu aya di bumi, tetep we bahaya gede. Abdi heran ha, sahanya nu ngirim surat jiga kieu teh? Ceuk Mimin bari kerung. Panon melong keneh kana surat jajantung ratu. Ari ceuk takiran akang momoal jauh ti Sidarta. Sabab kari-kari aya kaributan jeung manehna, ayeuna bet aya ancaman. Jadi saha deui nu dicuriga, ieu ti manehna? Ceuk suganda tegas. Abdi ge gaduh emutan kapal bahadinya, Kang. Tangtos Sidarta. Kumaha tu ayeuna nya? Ayeuna urang sarare we, sabab geus peuting ye ongkoh. Isukan, ieu surat ancaman urang pasrahkeun kanu berwajib. Bari sakalian ngalaporkeun naon-naon nu geus kajadian. Malah kaca mobil nu ancur ku akang rek dilaporkeun kanu wajib. Suganda ngarasa hariwang, oge ngarasa jengkel ku nu geus ngirim surat ancaman bari ngaruksak barang. Muhun kitu we tukang ayeuna mah margi teu aya jalan sejen, iwati lapor kanu wajib. Abdi mah hariwang bisi Sidarta datang deui bari mawa balad anu loba. Inggis bilih ngabongohan we ka akang sareng ka abdi. Geus lah. Keun bae sing teger hate sugan moal kitu. Ayeuna mah urang reureuh we, akang capek deh duh. Mangga abdi ge kaweur kieu mah. Saterusna para wargi sadaya. Suganda jeung Mimin arasup ka kamar sare ari surat diampihan apiknaker. Ngagoler dina kasur bari ngalamun. Mimin teu tentrem hatena loba kasieun jeung kahariwang. Akhirna timbul rasa teu betah
hayang incah ti eta tempat bisi aya musuh nu ngaganggu. Kocapkeun isukna Suganda geus sagedangdan. Kitu deui Mimin sanggeus tarapti tuluy miang ka kantor polisi ngalaporkeun naon-naon nu geus kajadian. Ari polisi sabada narima laporan ti Suganda, kitu teh teu cicingeun harita keneh aya nu diutus ka ku komandana pikeun nyokot deui Darta nu dicuriga. Sabab nilik kana ancaman mah tangtu nu ngirim surat teh Darta nu memang kungsi dicarekan ku Mimin, matak nyeri kana hate, oge kungsi ditampilingan ku loba jalma, disangka bangsat ku sarerea, sabab Mimin ngajerit nyebut bangsat ka Darta, basa tas pasea tea dumasar kana hal ieu polisi nyuriga ka Darta. Beurangna Suganda geus balik deui ka imah meunang beja tinu wajib, yen Darta teu kapanggih. Lantaran geus teu aya di imahna, imah nu disewa di Cicaheum geus kosong sarta barang-barang oge geus eueuh di dinya. Darta keur diteangan ku nu wajib jadi buronan. Harita Suganda jeung Mimin ngaharulang di tepas mikiran eta beja. Mimin ngarasa hariwang bisi Darta datang manten samemeh katewa ku polisi, sabab Darta bener-bener ambek kamanehanana. Kang Ganda, kumaha upami geus kieu atuh abdi mah hariwang bisi datang manten musuh. Sok sieun ngalabongohna we sabuat akang teu aya. Mimin ngamimitian nyarita, panon carindak-dak beungeutna sepa. Akang ge bingung ieu teh bisi si Darta can katewa ku nu wajib, tapi ulah dipake pikiran teuing bisi cilaka ku pola sorangan. Mending oge sing waspada bari jeung sadar, pikeun yang hareupan naon-naon nu bakal tumiba. Keun meh heula ulah hariwang teuing, da geus lapor ka nu wajib. Tapi Kang upami kieu teras-terasan mah abdi teh keueung. Kumaha upami milari bumi sanes we ulah teras di dieu bilih diancam wae ku si Darta. Komo tiasa maka Jakarta langkung sae Kang. Ceuk Mimin teu euleum-euleum, manehna hayang jauh ti Bandung sangkan aman, atuh meningah hulang Suganda teh kaget ari ngadenge kitu mah. Kumaha Min? Dia teh ngajak pindah ka Jakarta. Muhun supados aman, kahiji aman tina ancaman si Darta, kaduana supados aman tina panalingaan putra-putra akang nu di jalan Sunda. Abdi mah hariwang bilih aya kajantenan nu teu dipiharep. Suganda ngahulang, inget ka pamajikan nu kolot jeung inget ka anak-anakna, mung hanyakal waktosna kabujeng seep.